cai we suan cai meureun karasa lieur meureun nah geus lieur kitu teh tuluy jadi kalah ka mana meureun pikiranna teh mohon disarekeun mun teu cing geus lah cing da ieu lah wang balik cing da jumaah ayeuna teh cing da rek jumaah aya pas di Cigasong teu beunang ditanya baud bae nya cicing teh gitu aduh aing mah teu beunang ditanya terus nepi ka dieu teh tapi biasa Pak papa mah bisa keneh ya bisa tah mah bisa keneh ya langsung ngoncinya Pak ya langsung ngonci bicara ngonci jadi ngomong ngonci kasihan kamari teh ngobrol aja jeung budak da baturan namanya baturan oh CS pisan jeung si An mah berarti hampir eta teh tos 3 tahun udur teh ibu teh 3 tahun leuwih 3 tahun pokokna mah lah sagala-gala ku bapak bertanggung jawabnya apa ya nya puguh weh mandiana mak mun teu beger deui Bu mun bapak teu beger deui beuneunan karunya nya aduh ampun berarti murang kali teh sabaraha sadana Pak 2 geus rumah tangga sadaya berarti nya sing sehat deui sing karunya ka bapak teh Bu nya ikhlas naon teh bisa hiji jauh karek ieu teh 2 bulan make Pak iya Pak ibadah panggede-gedena teh ngurusan geuring Pak nya pasti nu rumah tangga ibadah panggedena teh motak teh jeung bekalan di surga teh nu karya nu ngurusan nu geuring penting mah tong panik yakin cager bos berobat ieu teh di barang teu bisa lempang dibawa ka Garut diurut teh sarua lain diurut mah puguh deui nya dijampe meureunnan lain dijampe dicoco ieu teh diala getih diala getih teu dicocok ku kuku dewekna nya beuki nemen sarua meunang genep we tadina mah bisa lempang beuki nemen eta teh tarik teuing eta teh da ngubaran nu setruk potong tarik Pak datang ka gogoakan ya lain cager mun beuki nemen da pan beje mah boga tensi dibere gogoakan pisan nya dicocok kuku dewekna ge datang ka barengku pagawean teh nya mah ya abong aduh datang bagus nu geuring mah kudu dipapahayu ngubaran nu geuring mah kabeh teh coba mani tiris leuwih-leuwih di harga lingga geus